ke Madinah lain Rasul sieun ku Abu Jahal, tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Rasulullah. Sabab hikmah hijrah Madinah mampu dibangun, Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat, pasukan Islam semakin banyak. Hikmah pertama, Mekah bisa ditaklukkan ku Rasulullah. Hikmah yang utama lagi dari hijrah Islam, nyempi takadi ka surade nepi. Lamun daya jasa hijrah Nabi, urang moal nyaho wudu, moal nyaho Islam, moal nyaho sujud, moal nyaho ruku, sababiahna leres teu? Berarti urang nyaho Islam, nyaho iman teh geuning aya jasa perjuangan Kangjeng. Atuh wajar umat Islam satahun sakali mengenang hijrahna Nabi, Muharraman, Muludan, Rajaban, sabab nu diperingati hiji-hijina jalma anu paling gede jasana ka umat Islam. Ulah pintar ngadaharan jasa batur wae atuh. Sekali-kali sing bisa nyeun jasa ka batur. Betul. Orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Bener teh? Jelema nu hade teh jelema nu sok resep nyieun jasa ka batur, lain resep ngadaharan jasa batur wae. Makanya orang dia keur nyieun jasa, harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, mengenang hijrahnya Nabi supaya jadi jasa amal soleh payunan Rasulullah di yaumil mahsyar bakal ditukerkeun jeung syafaatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Diajar nyieun jasa orang dia hayang jadi amal soleh sampeureun di poe kiamat. Leres leres anjek kuring lamun can beuki cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Silakan Anda beda, tapi tolong menghargai, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Lamun Islam jeung Islam di Indonesia nu mayoritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia, geus mampu ngaharepkeun silaturahmi ngahiji, yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngan di urang nah gampang dicobak cabik, bahkan gampang diacak-acak. Beda kaos ustad jeung ustad depatanya. Bener teh? Pemilihanna geus ngebegegna masih keneh. Panu bingung jamaah nu bingung. Jeung jamaah aing kudu milu ka mana aing. Ngaji ka ustad itu nu ieu molototan. Ngaji ka nu ieu nu itu ngebegeg. Jeung jamaah isukan mah eureun bae lah. Tungtuna ustad bagian ngaji ngahuleng di majelis keur mamatahan karpet. Geus jamaahna eueuh. Bener teh? Bener teh? Jalin silaturahmi yang kuat. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Betul? Betul enggak? Ya teh kahayang Yahudi, ya teh Yahudi dunia gitu. Ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik tewaranieun Yahudi dunia, Amerika tewaranieun. Naon sababna? Nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia 350 tahun ku Belanda, 3 tahun setengah ku Jepang, encan Inggris, Portugis pernah datang mampu diusir ku umat Islam. Betul? Saha nu ngusir? Ulama, kiai, santri. Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing, bandring, belati, pedang, tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda. Betul? Makanya santri kudu bangga istiqomah di pesantren. Sok sanajan ayeuna diledek, dihina jadi santri, dipandang sebelah mata, yakin lamun ente santri istiqomah ti ayeuna dina hiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing istiqomah santri. Ayeuna orang dihina diledek jadi santri lamun istiqomah yakin engke urang dibutuhkeun. Saksian ke. Tinggal jelema bararodo di Indonesia. Mulai sadar jelema bodoh tidak kabodohan anak. Hayang salat teh nyoh ilmuna, hayang wudu teh nyoh ilmuna, hayang maca Quran teh nyoh ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh? Pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jadi ulama. Syubbanul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Siap santri? Kemana? Balik wae siapa? Mending jadi kiai santri. Nu moneter kiai mah. Sabab moneter teu wauheun ka kiai.
petani hayang boga beas ti mimiti plak pare nepi ka panen sabaraha bulan petani 3 bulan karak boga beas mending jadi kiai mah teu kudu 3 bulan 2 jam jadi beas ya iyalah tiap kuring balik ceramah eta panitia nu ngarti sok mahanan beas 2 jam jadi beas yes biasana dina berkat sok aya ieu mah biasana aya di dieu teu biasa mah atunya biasakeun cicing RW cicing RW geus luak liuk wae cicing sikat ku aing RW tanya ke petani lamun hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan 1 tahun karak cau asak mending jadi kiai teu kudu 1 tahun 2 jam cau asak aing tiap balik ngaji eta berkatna kardus aya cau biasana mun di dieu teu biasa biasakeun atuh ih kudu dielingan wae ya cicing nunung cicing sia sing ngarasil ilmu santri euy kudu bangga jadi santri insya makanya ibu bapak boga anak masantren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan yakin teh ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak nu masantren insyaallah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapana anak boga 3 lalaki kabeh nu bungsu balik di pesantren di bejaan ku dulurna bapana sakarat eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim datang anak nu kadua di pesantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat bismillahirrahmanirrahim tabarakallah biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anu cikal ti pasantren terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakarat diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkinan ku anakna Pak sing kuat iman Pak tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah les bapana maut nikmat ninggalkan dunia yang harap Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anakna hayang teu kitu geus bisa ngaji can anak sia eta masalahna hayang aya anakna teh di pasantrenkeun sarua jeung melak lamun dina sugan keran bi melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna aja barangkali tapi cilaka rugi ibu bapak sakarat yang hadap ka Allah diantarkeun ku budak-budak anu toleh lawan kata soleh adalah toleh tok naon bangkar warah bapana sakarat anakna nu bungsu kokoloyongan geus ngoplos kerating deng dicampur ku soptek bapana sakarat malah kokoloyongan babe action wae lah action bapana sakarat action datang anak nu kadua awewe ngadon ngagandengkeun mewek ngagugulung bapak sakarat Wah, ampurannya lawan dosa. Satu panyebut. Bapak mingkin liur. Keur sakarat kita nyebut naon goblok. Pira aku nyebut. Datang anak nu cikal, mingkin edan. Ngaguanengkeun mewek ngagugulung bapana. Ampura dan bisa nyenangkan bapak.
satu panglo tong loba pikiran bebaskan beba bebaskan kan bae sawah mah gua kebon imah toko mobil kabeh gua bapak nate jadi pae bapak nagadak cager keur sakarat gorejat bari nulak cangkeng tolol sia aing can pae geus ngarampok rugi boga anak bener kitu naudzubillah min dzalik subhanallah min dzalik doakan ya anak orang sing ngarasil ilmu nu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal ya Allah ya rabbal ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi usulan Sayyidina Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah, sebab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya ya, nu kudu digebiarkeun teh. Ulah tahun baru kafir wae. Ieu mah Masehi dirame-rame Desember ka Januari, amit amit. Lebih kan ini nama lirik tarompet. Alasan jangan incu nak pukul ini nyupan tarompet itu bener belaan anu meuli tarompet yang Masehian mah harga 20.000 30.000 dibeli tarompet giliran pemuda remaja masjid arek muharaman membawa proposal mintaan dana ke masyarakat aya nu benci ka panitia bahkan anu ngageblugeun pantok licik sia jadi umat Islam jang agama na sorangan koret sia benar aya nu kitu di Karawang mah di dia sia suudon sia aya eueuh nyabunya eueuh nu ngaku nempo panitia mau proposal teh geus curiga nitah ka anakna tutupkeun pantok naon mah itu panitia muharaman eta tici taritih eta teh cicing dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik geus mah pelit ngebohong dobel dosana ka awewe tah anakna jadi satpam hareupeun pantok kieu panitia datang assalamualaikum yang mak aya nya budak leutik jujur teu bisa bohong budakna ngagoak cek emak ge can balik cek emak panitia ngahuleung cek emak iraha jang bieu berarti emak aya di dapur subhanallah jika ai teu boga mah teu boga we atuh mere-mere cai ka panitia hampura ieu teh salaki ece teh can balik di Jakarta ceuk keur teh nyakal duit ari nyumbang mah hayang kana muharaman teh jang santunan yatim komo ngan ieu ceuk keur teh nyakal duit ai cai-cai mah aya ngopi heula nya bisi hararaus ngopi heula engke lamun salaki ece balik insyaallah disusulkeun ece ge hayang boga ganjaran hebat ibu-ibu teh ka panitia ngeunah bener teh ieu mah goblok pantok sekali nak kanyahoan ku panitia kunaon ceuk pusing na panitia bulak-balik wae ceuk panitia oh ari ceuk ieu mah ari bade nyumbang mangga henteu teu sawiyo ceuk doana we areklah nyumbang bisa diomongkeun ke tah tulis tah umumkeun jumaah tah 5.000 hayang diumumkeun jumaah oh cekek nu kitu mah tapi di dia mah kompak alhamdulillah iya nu kudu diramekeun ya syiarna ngagungkeun agama Allah berarti cirina orang Citariti orang desa Pasir Ipis ieu teh tararakuana hebat ya pan cirina jelema nu takwa bijil tina hatena rasa takwa anu hebat manehna resep ngagungkeun syiar agama Allah alhamdulillah ulah tahun baru kafir wae tetangga kuring ti lohor ke geus kana mobil sakeluarga ecer kamaran Monas aya naon tahun baruan tahun baru ini mari lu ka Monas da panggungna gede Monas menjelang tahun baru Masehi Desember ka Januari ini mari lu marawat tarompet hayang teu melak na ti corona dok
pusing nepi asar di Monas